Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapal selam di sisi rawa mengajawab salam, mudah-mudahan sing panjang yuswa melibol hamdi mahjaihat, mudah-mudahan mengajawab salam sing carehat mawa ulang dina bakti mengajawab salam, mudah-mudahan sing jembar rezeki ngaji sulam bari makan cemilan mengajawab salam, mudah-mudahan sing ditebihkeun tina cicilan ngawu kolam di pasir batang, mudah-mudahan mengajawab salam sing kabalayar hutan. Alhamdulillah, aminah menitarik cirina eta teh gede tanaga. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluhul mustafa. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna 'ala Allah, la haulun wa la quwwatun illa billahil aliyyil azim. Aminan kusadayana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin azim tabarrukan bi dzikrihi wa ta'abbudan bi tilawatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dzalika fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Al-ayat sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man azama maulidi kuntu sab'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala
Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, man azama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhrujuna minad dunya illa bil iman. Wa qala Sayyidina As-Suyuti fi kitabih ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikah ala ahli dalika awil mahallah wa sallatil malaikah ala ahli zalikal makan wa ammahumullahu ta'ala birrahmati war ridwan. Wa qala tisyair Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari wa yakutu hajarun wa laysa kal hajari. Wa qala Syekh Ja'far fi kitabih Fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maraqihi wa marman. Anu kusim kuring dipihormat para alim ulama wal ju'ama, para asatid wal asatidah, para hujaz, para tokoh kepemerintahan min a'lal wilayah ila adnal wilayah, tinggawitan bapak lurah, bapak RW, bapak RT, anu kusim kuring dipihormat, wabil khusus teristimewa Bapak Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahim beserta jajaran, anu kusim kuring dipihormat akhinal kiram kersana Bapak Ustadz Hilman Al-Garuti, anu kusim kuring dipihormat tegakantun kersana pun alok dia patempatan Al Ustadz Asep kum sadaya wargi-wargi anu sami samuh rawuh dina ieu patempatan anu teu tiasa disebat wiji-wiji pamugi teu ngirangan rasa hormat simkuring ka wargi-wargi sadaya. Kemang marati nuli gardinati kersaning dan Allah Rabbul Izzati, kemang samoja nuli gardina dada kersaning dan Allah Azza wa Jalla, kemang gadung nu gumulung dina jajantung kersaning dan Allah nu Maha Agung. Titis tulis diajali kuratan tilok mahfudna, takdir tetiasa dipungkir, kadar tetiasa disinglar, jauh-jauh dicukcuk anggang-anggang diteang. Alhamdulillah ngalet ngengkei ngabandalet ngepat-ngepat nyatang pinang urang dina ieu tempatan tiasa hadir bertatap muka bersilaturahmi dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad. Anu mudah-mudahan ku hadirna urang sadaya ka ieu tempat sehingga jantankeun sabab ngengengkeun rahmat sareng pangapunten ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat wa salam mudah-mudahan salamina dicurah limpahkeun ka panutan alam Rasul pinunjul Nabi anu ummati panutan alam panjang colana salam marcapada. Beliau adalah manusia yang termulia dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah membawa umatnya minat zulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah. A'ni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad, tegakantun kalih ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para atba'in tabi'in yang selang silih berganti. Tak surut karena beredarnya waktu, tak pudar karena tekanan zaman, mati satu tumbuh seribu.
esa hilang dua terbilang gegap gempita di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sok sanaos mantena junjunan Rasul parantos daya dikeuna, tapi yakin dina ieu wengi nyaksen hadir di payunan urang sadaya. Mudah-mudahan urang sadaya sing diangkat sebagai umat mantena oke kenging sapati mantena jaga di yaumul kiamah, amin ya rabbal. Mugi Kanjeng Rasulullah kersanya bak abdi sadaya di payunan Gusti Allah sing janten usul abdi sadaya, amin ya rabbal. Halo ibu-ibu araya, bapak-bapak raya, pemuda ayah, pamudi ayah, nu emok ayah, nu munyar ayah. Sabar itu andi ngagantoskeun emok ibu. Siap ngaosna siap? Siap sajam? Siap 2 jam? Siap 3 jam? Siap ngaosna dugikeun ka tabeuh 10? Dugi ka tabeuh 11? Ka 12? Dugi ka subuh? Aduh, eta urang dia alhamdulillah tukangan ngabohong dibawa ngaji bikin ke subuh mengalek-lek ibu. Mana ibu nepikan ke subuh lamun teh mah ngaos di Masjid Baitur Rahim kuring balik ke Sumedang. Eta lain pengajian kamu balik penganiayaan ringkuh ke balik. Tapi insya Allah ibu-ibu bapak-bapak di tempatan mah ahli ngaos. Dina aya kesempatan insya Allah sim kuring ngaosna bade singkat padat melekat ulah hilap uihna nyana berkat wae sibu ilmu numa sakali deui singkat padat uihna ulah hilap urang nyana berkat wae paingan merawa kantong ngawadahan berkat ciga. Ibu-ibu, bapak-bapak, wargi-wargi sadaya nu Allah dimuliakeun. Sim kuring dina ieu dana. Alhamdulillah. Saur bahasa kidalang teh mah bingah amar watas sunda bingah ka kiri-kiri bingah duta aya hingga. Asa kakunturan madu kaurugan menyangkuti. Dina ieu dana tiasa silaturahmi sareng warga lingkungan Binong RW 7 Kelurahan Binong Kecamatan Batu Nunggal Kodia Batu sareng urang kota yang alhamdulillah sim kuring masalah di kota dikotakan sawah diskotik sisi kota seutik kalayan sababiah wasilah aya sim kuring di dieu teh sababiah pangulem pangangkir pangangken ketua DKM Masjid Baitur Rahim oke iya kersana pun alo sanesa saha Ustaz Asep sababiah mantena ari sim kuring di mana jadi aya nu taros-taros satu acana margi tak kenal makanya tak sayang tidak akan sayang kalau tidak kenal. Sim kuring ari kawit mah di kota Dodol. Di mana sana? Ya, tos Garut, di Garut. Yang sim kuring insyaallah mual cara domba Garut, tapi bakal cara Dodol. Ari domba Garut mah paketnya udah baduk gitu. Insyaallah dakwah sim kuring pada bijak leuleus jejer lihat anu sapertos dodol we yang sim kuring secara dodol kade. Ari ayeuna linggih di mana? Di Kabupaten Sumedang. Margi pun bojo ngengengkeun urang Sumedang. Dodol diadu jeung
terangnya Sumedang kota janten nyalindung kagelung ngiring kapun bojo linggih di pondok pesantren Gunung Cupu Jalan Pangeran Santri nomor 100 lingkungan Pasarean Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan gampil ti dieu mah ti binong pami bade ka simkuring 2 pengkolan kiri eta ka kanan dugi gampil lebat katol ke aya tol naon Cisundau teras keluar ke tol Sumedang Kota lajeng ka Islamic Center teras satu acan PNI belok ke paling kanan 100 meter satu acan RSUD Kabupaten Sumedang tah didinya aya umi anu 4 lantai dihatap mobilna Pajero hiji, Fortuner hiji, Brio hiji, CRV hiji tah didinya imah tatangan kayak imah kuring ya sababiah wasilah biasa tepat sim kuring anu agung nama ieu teh hiji silaturahmi 2 maulid sejata iman wa takriman katilu tolabul telepas tina eta bade ditampi silaturahmina ari ngaos mah da ku kersana ustad dia patat-patan oge sering malihan mah pun alo aya hadir nu bade draskeun ke sabadana simkuring ngaos Al Ustad Hilman Al Garuti eta pun alo sami masuk ngaos ka dia pun jadi ya teh sanes puas tapi ya mah una teh uah Ustad Hilmi sareng Ustad Hilman jadi 2 hana Hilmi sareng dia Hilman insyaallah pada tampilnya apa yang masih anu jangan tapi sami pun Allah itu mah dipun biang hari ieu mah kawardianana dipun papa dua-dua nami wardi hadirin rahimakumullah anu ku Allah dimuliakeun supados teu nyangkolong teuing waktos margi ieu waktos mengingat dan menimbang memutuskan waktu telah menunjukkan jam 12 kurang 2 jam setengah geus leuwas 14 Bios ibu jeung bapak mah tok tinggal jamnya nu balik gue tinggal jam insyaallah urang judulan ieu teh ngaos teh dina raraga muludan beres gitu muludan aya nu maca muludan aya nu maca maulidan mangga bade dibaca mauludan mangga bade dibaca maulidan oke mangga lamun saur santri muludan eta teh segatna nyata isim maf'ul naon hartosna anu dilahirkeun lamun maulid waktu dilahirkeun jadi urang nuju memperingati nu dilahirkeun tujuannya siapa adalah Rasulullah sallallahu alaihi waktu dilahirkeun iraha nyata bulan Rabiul Awal ayatna masih kana Rabiul Awal alhamdulillah satu acara pada sanuk-sanuk kapunten pilih dina salam ngadugikeun simkuring kasar garihal maklum simkuring digaruk pilih ayat cariosan anu kirang merenah kapunten kepala kesembuhan sadayana bukan sebuah kesombongan tapi sebuah kebiasaan simkuring pada nyengkeun heula tamada pada hapunten ka simkuring pilih aya basa anu kasar garihal badai ngahapunten leres badai ngahapunten mun aya bahasa kasar garihal moal ngamekan capek maot atuh nya pome tengah renghap nya tengah mekan tapi insyaallah ibu-ibu bapak-bapak di dieu mah jembar mana ya ngahapunten kamu balik oge hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati saat ini tidak bukan tidak ada dalil tapi jelas dasar Al-Quran
jelas dasar hadisna, jelas kaul ulama. Tinggal dina Al-Qur'an Allah ngadawu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabizalika falyafrahu فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Aya mengucapkan Allah lalu lulus, aya nu mengucapkan Allah teu payu membalik kana Allah. Can kompak ye. Bapak-bapak aya nu nunutan ulah nunutan membalik ngaoskeun Quran, ngaoskeun Allah, insyaallah bakal menang pangampura ti Allah. Ulah eleh keneh ku naon, ku siner. Siner mah lamun ayeuna siner nyiner dipuji Bapak RW anu kasep, Bapak RT anu ganteng, eta teh nyawer. Da kamu balik mah teu kudu nyawer. Dan rasa gitu ucapkan Allah sing sumangga sakali deui siap? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Qul katakanlah olehmu Muhammad bifadlillahi dengan karunia Allah wa birahmati dan dengan kasih sayang Allah fabidzalika falyafrahu hendaklah kalian merasa gembira. Maksudna padahal karunia ti Allah sareng kasih sayang Allah teh dengan lahirnya Nabi, dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Ini adalah sebuah rahmat dan kasih sayang Allah. Ibu bungah teh kulahirna Nabi ingat moal pati-pati urang pinong ngayakeun muludan lamun teu bungah kulahirna junjunan Rasulullah. Insyaallah jamin bingah ku ayatna lahir Nabi bakal kenging syafaat di Nabi. Amin ya rabbal alamin. Ayo kenging syafaat. Ayo. Urang ngaoskeun heula shalawat mangga ngalangkungan majlis nu mulia, ngalangkungan majlis anu agung, majlis maulud. Mudah-mudahan sadaya nu hadir dina ieu patempatan ku Allah sing paranjang yuswana, barokah rezekina, disolehkeun palaputa sareng putuna, kalian dihasilkeun permaksadanana. Sok kusukeun kalbu ngaoskeun sholawat. Di mana sholawat diaoskeun di eta majlis, Rasul hadir di eta majlis janten sabab wasilah diijabah doa urang sadaya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wonten yang kene panjangan sakedik pada seteros dan paling ngadegnya paling ngadeg sedikit maaf. Assalamu alaikum Zainal Anbiya.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Satu kali bacakan salawat atas Nabi, Allah akan beri 10 rahmat. Siapa orang yang bacakan salawat 10 kali, Allah akan memberi 100 rahmat. Siapa orang yang bacakan salawat atas Nabi 1000, maka Allah akan kasih 10.000 rahmat. Betapa besar pahala membacakan salawat atas Nabi kita Muhammad. Agungna ngaoskeun salawat dina majlis maulud kan tenang. Pakai lagam apa saja membacakan salawat maraos kok. Cobi. Salatullah salamullah ala toha rasul. Aya di nada salawat nu kumaha? Salatullah salamullah ala toha. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Enak kan?
Dan baca sholawat nah kajungkunan yang minum mulia coba lamun digantung ku jeung bapak ibu jeung bapak kan ti maca sholawatna sanes ka Kangjeng Nabi tapi maca sholawatna ka maknok Allahumma sholli ala maknok punten bila aya maknok aya di dieu mudah-mudahan sing panjang Yosua aya Cemimin aya Ceihan aya Maici kita boleh canak namina mudah-mudahan sing panjang Yusuf. Hadirin rahimakumullah anu ku Allah dimuliakeun. Kelahiran Nabi adalah merupakan sesuatu yang sangat dinanti-nanti. Dianti-anti di kamar diantos-antos di bareto. Segenap alam semesta. Bahkan ibu bapak sadayana parantos diperintahkan di kitab Taurat dan Injil akan ada nabi terakhir, nabi akhir zaman yang bernama Ahmad atau Muhammad. Dina surat As-Saff ayat 3. Yakti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi terdahulu telah pada tahun kenal kepada Nabi kita Muhammad. Jangankan Nabi Musa, Nabi Isa, manusia yang pertama diciptakan oleh Allah, Nabi siapa? Nabi Adam alaihi salam sudah pada kenal kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa? Karena 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah, Nur Muhammad telah diciptakan terlebih dahulu. Nabi Adam ngaoskeun shalawat nikah kasayeuna Hawa teh. Tinggal Nabi Adam nikah kasayeuna Hawa maharna teh sanes ku intan berlian emas permata, tapi dengan membacakan shalawat atas Nabi. Sabaraha kali cenah Nabi Adam ngaoskeun shalawat ka Nabi 100 kali ulah ngarekap ngan Nabi Adam yakeun 50 kali, nu 50 kali deui diajuk. Nu matak lamun ayeuna pamuda hayang kawin teu boga keur mas kawin boleh diajuk mas kawinna. Karuna abdi nikah kaneng cileur kalayan make mas kawin saton besi diajuk. Boleh dari teu era. Maca sholawat ka Nabi Adam, naon sholawatna? Tos terang teu acan. Sholawat nama harna kajungjunan dia sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Padahal Nabi Muhammad belum pada lahir. Jauh antara Nabi Adam dengan Nabi Muhammad, tapi Nabi Adam tos terang bakal ayat dari Nabi akhir zaman membacakan sholawat Allah. Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah jadi dia ayat nikah maharna ngaoskeun shalawat teu acan aya. Padahal Nabi Adam ngaoskeun shalawat. Sobi kayak upami aya nikah baca shalawat kana pada 100 kali kira unik. Nya emasna nya ayeuna saupamina alat salatna nya macakeun shalawat atas Nabi nurutan Nabi Adam alaihi salam. Dan rata-rata ibu-ibu sebenarnya lamun perkara pakan saborong teh panganten teh. Jadi dia sok aya nu gerogian panganten teh. Dirampalan mah ku palebe teh. Sok cenah bacakeun heula syahadat, baca syahadat. Asyhadu wa anna Muhammadar Rasulullah. Palebe salah. Asaduaan saujang geus duaan ngareneng. Kuduna asyhadu Allah yang mengatur asyaduaan tarima abdi nikah yang mengandung dak kunaon teh aku grogi teh ya mananan keur kawin kaula nikahkeun ka anjeun kaneh anu kalayan make mas kawin sekian ari jawabna teh terima kasih Pak. Ya malah aya tarima abdi nikah anu terima kasih dak gero. Coba ibu panungan pun Nabi Adam tos kenalin kajungjunan Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal jauh antara Nabi Adam serang Nabi Muhammad. Nabi Adam sudah pada kenal kepada Nabi Muhammad.
Tidak pisan lamun ayeuna aya urang binong teu apaleun terkenalkeun ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pisan lamun ayeuna aya pamuda jeung pamudi nu teu apaleun ka junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sengaja Bapak Ketua DKM mengadakan peringatan seperti ini untuk apa? Untuk mengenalkan Nabi kita yang mulia, untuk mengenalkan Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih.